Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sadayana ahli pangaosan anu kusim abdi dipihurmat pamuga ku Allah dimuliakeun. Sim abdi sataacana ngakuar kana naon rupi anu bakal diguar ku sim abdi harta aya awona. Hayu urang sami-sami ngaduakeun ka guru anu ngati ngadidik urang sadayana. Mudah-mudahan matena masing dipaoskeun yuswana amin. Masing dijembarkeun rezekina amin. Masing disarolehkeun turunanna amin ya rabbal alamin. Para hadirin ahli pangaosan sadaya, urang angkat di masing bumi teh baik tinu caketna wa imah tinu tebihna bade talab ilmu. Seueur pisan kauntunganana pikeun jami anu daek talab ilmu pidauh Kanjeng Nabi dina hadisna. Manin taqala liat ta'ala ma ilman bufirallahu qabla ayah tua. Anu pihartosna sing saha-saha jalma anu ngalangkahkeun dua sampeanana anu maksad bade talab ilmu mangka bakal dihampura dosa ku Allah sameme ngalangkahkeun sampean anu sapalih deui. Sok komo di dieu, sok diayakeun kegiatan minggonan ibu-ibu. Waktosna dina dinten Jumat enjing-enjing minggonan bapak-bapak dina malam Jumat. Abdi bade tuparos jawab anu jujur. Osok ngalaksanakeun minggonan tara. Dasak beda kiceupna nu osok jeung anu tara mah leres debu, Pak. Kumargi sakitu hayu urang sami-sami ngalaksanakeun minggonan. Eusina minggonan teh nyaeta anu getol angkat ka pangaosan bakal keuing ilmu. Ari ilmu teh nurun di qalbi hiji cahaya dina hate. Alladzi yufariqu bainal haq wal batil. Anu disamisakeun antara hak sareng batal, mana haram mana halal, mana anu kudu dipigawe, mana anu ulah dipigawe. Mung sakitu isim abdi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Hud wasofa wadama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.